Jaya Sadayana, wilujeng sonten. Dina dinten ieu simkuring patepang deui di pidangan waranda warta urang Sunda tina CGTV. Dina siaran ieu tangtosna disarangan sareng simkuring Nezar Fitran Pratama dina dinten Sabtu 12 Oktober 2024 dina waranda salengkepna. Urang ngingetkeun pamirsa, yen informasi ieu teu dimaksudkeun pikeun dicontoh jeung mere inspirasi ka sasaha. Pamirsa, nyanggakeun ibeur salengkepna. Korban lalaki di Cimahi inisial DR, yuswa 17 tahun, dipanggihan ngegantung diri dina tangkal sakitaran imahna ku tali tambang. Disangka, korban ngalakukeun eta sabab depresi ngeunaan lobana tugas nu dipiwarang guru ti sakola. Ditilik ti CCTV, korban ngagantung diri wanci tabu 2 peuting. Memeh kajadian eta, korban nunjung ngerjakeun tugas bahasa Sunda, korban kungsi nelepon rerencanganana. Salengkepna, urang nyambung sareng reporter urang nu aya di lapangan, Mangga Insyira. Hatur nuhun Nezar, panggih deui jeung abdi, Insyira di tempat kejadian di Komplek Taman Bukit di Kacamatan Leuwi Gajah. Sakumaha nu tos diwartakeun, di dieu loba warga nu gehgian ngeunaan eta kajadian. Salengkepna, urang tanyakeun ka salah saurang saksi nu pertama manggihan mayit inisial DR. Hatur nuhun Bu Hafiza sareng Bu Asyila parantos tiasa diwawancara. Terus kumaha Bu kronologi kajadianna? Ya, jadi pas abi rek balanja teh tadi abi ningali anu nganggalantung tah di tangga eta. Tuluy, yeuh ece, tong kitu atuh nyariosna. Kieu Neng, tadi tah abdi nya pas ngaliwat teh ningali tah aya nu ngagalantung di tangga eta tah nu aya tali. Geuning pasti deketan teh jalema eta putrana Pak Endang. Terus abdi teh ngagorowoknya, ngagorowan ibu-ibu nu sejen. Ibu tingali tah ieu aya nu ngagalantung geus sigana mah geus ngantunkeun tah kitu abdi teh ngagorowokna. Oh, mohon Bu, terus kumaha dupi ka pupusna teh? Dupi ka pupusna mah teu apal Neng, sigana mah dibuli kitunya. Atanapi putus cinta eta putus cinta sigana nu sejen tah putus cinta. Ibu-ibu, tong kitu atuh nyariosna watir babaturan abi. Yeuh, samemehna teh, manehna teh nyarita ka abi, cenah manehna teh stres kalau bateuing tugas anu dibere ku sakola. Tapi abi teh teu mikiran, bisa jadi kajadian teh jiga kieu. Tah mata guru-guru teh nya, yeuh, guru-guru teh mun mere tugas teh tong sok kamalinaan tuh, tinggali babaturan abi. Oh, mohon. Manawi dicekepkeun dugi ka dieu informasi ti sim kuring. Saterasna kuring lajengkeun ka Nezar nu aya di studio. Hatur nuhun Insyira. Pamirsa, lian ti informasi eta, polisi oge manggihan video akhir korban samemeh kajadian. Ieu videona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi Davin Raihan rek nyuhunkeun hampura ka kulawarga babaturan jeung sakabehna nu ku abdi dipikannyaah. Hampura pisan lamun aya kalepatan tina ucapan atawa kalakuan nu abdi dihajakeun atawa teu deui kahaja. Abdi teh geus teu kiat pisan nanggung beban-beban ieu. Loba tugas ti guru tuluy nambah wae jeung bullying ti babaturan abdi nu sok merekeun tugas sakolana ka abdi. Sakali deui abdi teh hampura pisan. Polsek Cimahi masih nalungtik kasus ieu sarta neangan bebeneran ngeunaan perlakuan bullying anu dialaman ku korban di sakolana. Urang oge masih nungguan tanggapan ti pihak sakola ngeunaan kasus bullying anu kaalaman salah sahiji siswana nepi ka maehan dirina sorangan. Pamirsa, informasi anu nembe mangrupa informasi pamungkas tina waranda. Abdi Nezar Fitran Pratama, permios undur diri, wilujeng sonten.